kula mandek nyaritakeun kuari dongeng sakadang ucing. Jadi eta aya ucing baheula eta ucing teh tafakur bae ibadah. Jadi nyana hebat eta ucing ka masjid ka mushola ceramah ceramah ucing bau didarengikeun ku orai ku bangkong ku monyet gajah maung singa termasuk berit termasuk anu sok ditangkal kalapa teh naon kadang-kadang bajing ngadarengikeun heran ngana ieu ucing jadi kieu ucing ye jadi hebat amat cenah ucing bisa ceramah. Wih lain lalawara ieu mah. Jadi kabeh heran diondang ucing diondang wow ceramahna bagus jasa datang ka beurit mah unggut-unggutan beurit asana ieu dihareup beurit kabeh balain lalai ngadengikeun gideug beurit unggut-unggutan cak beurit biasana mah jeung urang musuh tapi kok ieu mah nyana ceramah nitah bageur nitah hebat nitah tawakal hebat jeung ulah galak taberit bunga cak berit atuh aing aman cak jana aman ya aing tuh hebat eta kabeh ngadarengikeun kana wejangan-wejangan ucing. Aya anu teu percayaeun oraitanu cak oraitanu teh ulah sambarangan ngadengikeun pengajian mah lantaran atuh ngaranna ge ucing jadi ucing apaan ngaranna ge ucing garong disebut lagi ucing garong jadi terus-terusan nya mah watak ngagarongna cak oraitana ulah waka didengikeun cak nyana kajenting nyono hebat malah jadi panitia masjid ta ucing sial salah sekretaris ge kabawa jadi menggarong kabeh muji ka ucing. Wah saat ieu mah ucing adalah dai sejuta umat MZ ku ucing kuari mah julukanana pindah MZ geus jadi tulang kuari ucing hebat apa tah ucing jadi sejuta umat kabeneran bajing boga tempat gowok di tangkal Ambon nyana geus mernah jasa cicing di dunya ngeunaheun jasa cak bajing teh ieu mah tempat strategi jasa mantap jadi cak bajing teh mun aing di luhur bisa nempo cewek mantep jasa komo simba keur mandi aduh sial teh beurit beurit naon bajing sok untak intip kitu teh bajing aduh pokona eueuh nu teu kaintip simba nu putih nu koneng termasuk hidung kaintip kabeh asana ieu nu jadi bajingna wakil buaya eta bajing turun nyana pindah tempat ka tangkal kalapa lantaran lapar pindah ge sementara neangan dahareun
jadi nyana neangan kalapa aya kalapa atuh 1 2 3 4 lah ditangkal eta mah mengajiwi meureun jadi santapan nyana saminggu nyana ditangkal kalapa ngadaharan kalapa tempat nyana ieu benerkeun sapekeurna aya 2 sorana sobat cekas aya 2 tetep bagus. Jadi berit naik barang naik cekin ieu tempat ngeunaheun amat aing di dieu bae jadi diandi ku berit tempat bajing diandi ku berit jadi ada ngeunaheun di tempat tiis cak berit mantep jasa ieu barang nempok wih Sumba mantap. Aduh, itu Wati aya Wati tuh. Waduh, itu Ibu Sarwati aya. Aduh, pemajikan RT teh sakar ngaranna? Mariati. Di dieu Mariati. Aya cenah tuh Mariati. Diijah segala arah. Ngan beurit jeung bungan nganu kitu mah ja. Aya ka urang Lampung geus sia ka beurit. Aduh, baru ku dipencit sama berit. Bangsa Kawati, diijah, Mariati mungun. Saya lihat begitu mah. Iya berit bloon. Menang ngadidik sekretaris. Berit. Barang balik eta baji ke tempat semula kagetnya nak. Pan imah aing geusian ku berit imah aing sia kok berani-berani di dieu cak berit teh aing cicing di dieu geus saminggu pelaturan di alam satwa asal geus leuwih ti 3 poe berarti eta meunang di aku wow di alam itu mah kitu. Balai di alam orang menang sabaraha poe tah, menang sabaraha bulan bisa diandeh kitu tah ngaji tah. Tuh, nya nama keputusan sorangan Pak. Emang belum ini koordinator ya. Can sadar-sadar jangan. Teu bisa cak bajing, pokona mah urusan-urusan kos kitu tetap orang kudu diabaikan sebab ieu kan meunang nyieun aing, meunang ngalemah aing, meunang nata aing. Hese neangan tempat serta tegi kieu. Kaditu kadeuleu, kadieu kadeuleu, kadieu kadeuleu. Oh, ieu mah seluruh jihad arah kadeuleu kabeh. Heuh mah ngeunaheun. Entak teu bisa aing. Cek berit teu bisa. Tetap aing mah di dieu bae. Ieu mah ngabangun saha ngabangun saha aing mah geus tarima ngeusi bae. Teu bisa kitu, ribut. Di luhur ribut, beut kadenge ku gajah. Oh. Cak gajah. Tulalena ka luhur. Turun sia. Turun. Ulah sok ribut. Urang sesama hewan harus saling menghormati. Tadi kita kiai sesama kiai harus saling mendahului. Salah. Tidak boleh saling mendahului sesama bis kota. Komo kiai mah melalui tibus kota. Kapalnya nah ragam bisa. Tah, turun. Cek gajah turun. Diliak sia ku aing. Nyaho aing boga awak gede. Teu bisa cek bajing. Kula mah tetep bae menta keadilan seadil-adilna lantaran ieu mah imah kula. Cak berit di alam satwa urang geus sepakat leuwih ti 3 poe meunang diandih. Cak bajing teu bisa kitu, eta mah lamun lain di luhur, eta mah lamun digowok-gowok di handap-handap bangsa guha. Ai di luhur mah bebas cenah teh. Lain 3 poe. Teu bisa cak berit lain di handap bae di luhur ge tetep ribut deui bae kan. Ulah ribut. Cak gajah sia mah ribut bae. Ulah ribut.
atuh kami minta dihukuman nusa adil-adilna kieu bae cak gajah kan urang boga kiai ucing garong teh urang minta hukum ka nyana supaya ngahukuman je cak gajah teh kudu minta persetujuan ke seluruh rakyat monyet ua-ua maung kumaha seluruh hewan boleh diumumkan ku gajah saudara-saudara hewan yang ada di hutan di mana saja berada saat ini antara bajing dengan tikus memohon keadilan dan putusan keadilan ini tidak ada yang bisa memutuskan kecuali kiai sejuta umat ialah ucing garong. Bagaimana kira-kira dihukumi oleh kucing garong setuju? Wabeh setuju ku geus hebat-hebatna ucing. Sebab eta ucing mah geus pareges di koran, di televisi, di HP gaya. Mantap ulama alhamdulillah aja saya ka urang lembur muhajirin ye. Bersyukur ka Gusti Allah geus eueuh deui kabeung berat. Hiji geus barogat TV kabeh alhamdulillahirabbil. Kadua geus boga HP kabeh alhamdulillahirabbil. Nu empat atuh alhamdulillahna. Sakali deui geus baroga HP kabeh alhamdulillahirabbil. 3G deh HP-na. Pencet Quran, pencet hadis, pencet kaul ulama, patul muin aya di pencet deui susu. HP Rusdi kos kitu. Hujan di. Atuh 10 menit deui ucing beres teh ucing. Seluruh hewan setuju kabeh. Wah, putus geus pokona mah. Siap, kami bakal nurut dengan keputusan ucing garong. Aya orai taneuh kaluar tina liang. Interupsi. Cek yana ulah sambarangan nyeun hakim. Ulah sambarangan nyeun hakim. Abang-abang nyana geus mancanagara ceramah jadi ketua organisasi, ketua partai, malah nyana jadi ketua pembangunan masjid. Ulah sok sambarangan, cak orai teh uji heula. Nah, cak usajen kabeh cak maung segala. Guys, kapira orai taneuh sorangan ulah didenge, geus urang bae lah geus pokona. Nu lobaan, demokrasi cenah mayoritas lah. Pokoknya mah suara terbanyak. Padahal di Quran suara terbanyak kafir melulu eta. Namun di duluan dina ayat-ayat Al-Quran lolobana manusia teu nurut, lolobana jelema inkar, lolobana jelema pasek. Coba tanyakeun ge ka kiai. Suara mayoritas teu balenar kabeh. Mantap lamun urang ngandalkeun suara mayoritas secara demokrasi jurig kabeh. Coba ge baca dina Al-Quran. Wa inna aktharahum lafasikun. Saenyana jelema lolobana jelema para rasek. Tuh, eta mayoritas kan? Tuh, mantap suara mayoritas momonon. Sabodo cak orai. Ari teu nurut ka aingna. Oh. Dek dihukuman ku uci ya cak gajah guys pokona mah eueuh deui panghebatna saat ieu Profesor Dr. Kiai Ucing Garong aya orang mah kalian deui tawadu panorai taneuh lah cak orai aing mah teu percaya ngomongnya ka kotok itu percaya ka ucing. Itu percaya saya tiga-tiga aja coba ge putus ge. Kas moal beres. Cokotok teh pan nyana mah geus aya di internet. Nyana mah geus aya di Google. Boh kacelun ka aun-aun.
kakoncara kaunggal negara jangan matu secara pun kabeh lah tetap cakoretan aing itu percaya kejadian lah cak gajah kumpul kabeh terutama bajing jeung beurit bukti dirinya datang ke Kiai Ucing Garong aya naon cek Kiai Ucing iya permasalahanana iya tempat bajing kemudian ditinggalkan dalam rangka mencari nyana seminggu lalu lantas beri cicing didinya ngunahin jasa cek nyana ayo setelah seminggu kadinya beri terdaik indit na imen tadi putus ku ucing ku meng na apakah iya milik tersebut imah jadi milik berit atau milik bajing etalah jadi keputusan tolong dihukuman sajujur-jujur cak berit cak ucing teh gampang jadi makos kieu mah ngan moal kuari ngahukumanana emang hiji kulat tunduh jadi aturan di Fathul Muin ngahukuman tunduh teu beunang jadi kudu istirahat hebat kata teh ucing nomor kedua lamun lapar itu teu meunang ngahukuman besi timbulna jadi hawa nafsu teu konsen ku ayana sakitu ieu mah bubar bae heula lantaran kula tunduh kegis tentrem hudang hees ku kula dipanggil berikut gajah kesahan nyaksian bagus atuh cek hewan kabeh ieu karak kiai asa can manggih urang kiai model kieu beuh hedap jasa lah cak kabehan teh urang tunggu keputusanana belah ya eta mah geus kanyahoan jujur jeung adil aya di Kiai Ucing Garong cek yana jadi geus urang mah geus lah percaya bae meunang 2 poe dipanggil ku Ucing Garong berit jeung bajing disidang begitu disidang ditanya interogasi 1 2 3 cak meng emang aing geus kebal jasa ieu teu ngadahar berit kebeneran dosa cek ngana 2 poe aing teu dahar lapar cek ngana ieu jadi ieu mah wayahna bae cak bajing cipan jadi kos kieu tuh bajing bisa ulah ka mana jing ulah ngaekspos ya nya kudu dirahasiakeun cak berit aing mah dek indit teu bisa tetap sia jadi mangsa aing ka jeung hukum lagi aing geus 2 poe teu dahar emang ngahaja aing mah lain tunduh teuing aing nulis sia bangun amis percis kos Haji Masurin orang Lampung waduh mantap akhirnya bener dikerek kebunya rek tidak cak bajing teh tugas di dahar gitu berarti imah jangan aing deui can pugu can pugu tetep siaga jadi mangsa aing deui bae je kiai pan kiai mah cenah geus jujur jeung ada loba omong pokona sia ulah ka mana tetep diteangan ku aing bakal dikerek bae sia ku aing tetep bae waduh geus beres ucing berit kitu di dahar baji di dahar mujihna bae di dahar kakara kuluna doang gajah datang ya keron teu bisa ngomong kukumaha berit tinggal buntutna doang aya di dinya cak gajah waduh ieu kiai kos kieu amat waduh salah aing neangan kiai neangan hakim aing salah kok jadi kos kieu ye wow gajah langsung nyana tulalekna diacungkeun ka luhur saudara-saudara hewan ternyata berit bajing geus diadili ku Ucing Garong hasilna dikerakam kabeh hewan kaget
kaget jadi kos kieu tuh orai keluar cak aing ge kotok kadenge omongan aing bener je atuh aing geus ngeuleuh dasar ucing garong bae nek jadi kiai garong bae nek jadi DPR garong bae nek jadi gubernur garong bae nek jadi presiden garong bae nek jadi ketua organisasi garong bae nek jadi partai ketua partai garong bae dasar garong mah garong bae klara kotok kabeh gidug jaheunya ulah sembarangan nyeun ketua panitia pembangunan masjid ulah ucing garong nyeun ketua organisasi ulah ucing garong nyeun tuh seri heran ini asana nu di mana meureun ngajuita ucing garong enggak jeung hukum age nya seri sih asana heuh ngrekep balen di mana aing ngrekep ka teteh doang masalah guys mun jadi ketua partai ulah ucing garong jadi nanaon ge ulah ucing garong mah omat ulah dijieun gitu cek orai taneuh aing nyaho jasa watek kabeh daratang ka orai taneuh ke orai sia kok nyahoan amat bahwa eta teh kana moal bener kieu cek orai taneuh dunia hewan nusok tapa ngan golongan kaula dihandapeun kula orai belang etalah nusok tapa di bulan mulud dia kami matararapa ai kunaon koordinator mangariung melulu teu diberkatan marah sarua jeung Haji Pendi boloon iya satu diberkatan oh berarti ieu mah tipe ucing garong teu meunang teu diberkatan nah sik orai taneuh setiap jelema nu teu tapa moal beres kajian kumaha ge deuleu orai koros nyana mah tilok tapa beuteung bae dayut aya jelema grusak lumpat mun nyana marah digegel ku orai koros kuntu coplok ieu orai koros tilok tapa pokona seluruh hewan-hewan nu teu tapa moal manjur cak oraitan ternyata horenganan di dunia hewan ge aya pertapaan lamun dunia perhewanan aya pertapaan atuh komo junjunan alam kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salila hirupna nama tapa bae Kanjeng Nabi mah diangsongan roti nununah ku sahabat begitu diangsongan roti nununah ku sahabat tadaikeun ngadahar diangsongan kieu dikadeukeukeun teu dideukeutkeun jasa ka Kanjeng Nabi teu ja Kanjeng Nabi sahabat naros emang haram atau teu meunang ya Rasulullah teu kunaon atuh ieu mah kadaharan anu poho ka Allah cakna kos kieu tuturkeun Kanjeng Nabi orai taneuh nurutan Kanjeng Nabi manjur Kanjeng Nabi dikiriman baju jubah bagus dah luar biasa tanding mah baju jubah hiji luis jasa potonganna bagus jasa lamun eta baju jubah kuari dibikeun karus di Haji Masuri ngambek dibikeun ka Haji Masuri terus di ngambek kadenge ku Haji Bahri kieu bae heuh sia ujianana jogol di dinya bisa disuek-suek moal kapake kunaon eta teu tapa nu beres di teu tapa maka jen kumaha cek orai taneuh nu mantak ulama naon-naon ge teu hayang neuleuh kadaharan teu hayang neuleuh ieu teu hayang neuleuh itu teu hayang kulama eta be ai kasempar-sempar ge ai encan nyaan kaliak na teu kumaha kula mah kayak mun geus kaliak takarak nyantok dipacul kapacur digeukeun teu naon orai taneuh mah sebabnya nama geus jadi mustika sebab orai taneuh mah ti guruna ti ditu tapa maneh nya lamun geus beres tapa sing hade jaga keistimewaan maneh ulah sok sambarangan
sacatek-catekna sagegel-gegelna sebab maneh mah ulah-ulah kuhuntu maneh kakara kena burakna doang ge ujianna qaib jelema ge muntak oretan mah sangat menjaga kunaon eta nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap Kangjeng Nabi ketika diberi jubah cek Kangjeng Nabi lain pakaian kula jubah koskieu mah ieu mah pakaian raja-raja dunia nu poho ka Allah. Masya Allah urang mun bisa nurutan kos kitu mantep. Mantap cek Kangjeng Nabi mali wali dunia hubungan kaula mah jeung dunia kula-kula sugan aya terbersit di jero hatena hayang kana dunia teu aya Kangjeng Nabi mah. Waduh di urang mah kuari motor geus boga hayang nambah deui kajeun ngeridit ge kajeun teuing ka neraka ge nu penting boga motor bae eta mah urang Lampung eta di dieu aslina urang dieu tetangga Haji Masuri berikut Haji Masurina abehan deui geus boga motor kuari mikiran hayang boga Avanza jeung teuing ngeridit ge geus boga Avanza hayang boga naon gara Fortuner geus Fortuner ka ditu hayang naon deui terus bae semua sia jauh ngaran teh nyarupa tak ka Lexus kan ngadenge doang Lexus bae Fortuner bae nyaho ngaran teh nyarupa aya jauh cenah kiai aya liwat doang tuh urang mah kos kitu bae baju di kamari Rusdi geus teu mahi baju ge geus kieu bae asal dibuka bae geus kieu bae goblok sia aing can dipake-pake geus 2 bulan tolol sia baju ge geus kieu bae komo awewe mah rapat di jerona aya dulur menta neangan nu mana ya nu dik bikeun mana ya nu bikeun eueuh caknya kunaon on solek tadi urang Cilawa kos karena itu ya loh Masya Allah rapet di lamari geus teu mahi pohara jasa iraha dek nuturkeun Kangjeng Nabina Kangjeng Nabi mah salila hirupna boga bajuna 2 nambah 3 bikeun hiji nambah deui bikeun hiji aduh inggis jasa uswatun hasanah orang-orang teu bisa tah ieu Kangjeng Nabi nah mementak dituturkeun ku oretan manjur urang sebagai manusia lamun bisa nuturkeun Kangjeng Nabi manjur kajian ku kumaha waduh mantap cek Kangjeng Nabi mali wali dunia naon kurajeng dunia lah innama misli wa mislu dunya teu aya lian kulajeng dunia mah percis kamasali rajulin gola fi syajaratin percis kos hiji jelema ngiuhan di handapkeun tangkal kayu kemudian sumagoma patarokaha nangtung aja indit dunia mah kos kitu jelema kapanasan cicing ngiuhan di tangkal kayu meureun 10-20 menit atau walilana saja geus tiis berangkat deui geus